Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Abu Lais Nasrun bin Muhammad As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun an Umar bin Al-Khattab nampi ti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naon annahu sayaktosna Umar bin Khattab dakhala eta asup eta lebat itu Umar bin Khattab al masjidah ka hiji masjid wa Ka'bul Ahbari jeung ari Ka'bul Ahbar Yuhadis weta nyarioskeun itu Ka'ab an-nasa ka jalma. Faqala terus nyarios lahu ka itu Ka'bul Ahbar saha Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Khawifna kana lafad khawifna kudu nyingsieunan khawif kudu nyingsieunan anjeunna ka urang sadaya ya Ka'bal Ahbari he Ka'bal Ahbar. Faqala terus nyarios itu Ka'bul Ahbar wallahi inna lillahi malaikatan kana lafad wallahi inna lillahi malaikatan. Wallahi demi Allah inna lillahi sayaktosna milik Allah malaikatan aya malaikat kiaman anu ngadeg itu malaikat min yaumi khalaqa timimiti poenan ngadamel hum ka itu malaikat sallallahu Gusti Allah ma sanau mangka henteu ngabengkokkeun itu malaikat aslabahum kana pirang-pirang agama na itu malaikat wa khorina jeung kana anu liyana itu nu sadayana sajadu anu sujud itu akhirin marofa'u henteu ngangkatkeun itu akhirin rusahum kana pirang-pirang mastakana itu akhirin hatta yunfakho dugi ka ditiup dugi ka yen ditiup naon pisuri sangkakala fayakuluna mangka ngucap itu malaikat jami'an barianu sakabehna subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka barina maha suci Gusti Allahumma ya Allah wa bihamdika sareng kalawan muji ka Gusti ma abadna henteu ibadah urang sadaya ka Gusti haqqo ibadatika kalawan bener-benerna ibadah ka Gusti wa haqqoma jeung kalawan hakna perkara yang bagi penting laka ka Gusti naon anta buda yen ibadah yen ibadah anjeun ka itu yen ibadah naon antu bada yen diibadahan Gusti walladzi demidat nafsi ari awak kaula biadihi kalawan tetep kalawan kakawasaana itu alladzi inna jahannam sayaktusna neraka jahannam la taqrubu yakin eta deket itu jahannam yaumal kiamati dina poe kiamat laha eta tetep kana itu jahannam zafirun ari sora anu ngagotrok wa syahikun jeung anu ngajegur hatta idza kanat dugi ka di mana-mana deket itu jahannam sehingga di mana-mana deket itu jahannam wa qarubat tegasna deket itu jahannam zafarat mangka ngagaur itu jahannam zafrotan kalawan ngagaur sabenerna ufalam ya buko mangka henteu tetep saha nabiyun kangjeng nabi wala syahidun sareng henteu
aya jalma anu maut syahid. Illa jasa angin tapak deku nabi ala rukbataihi kana tuur duana Kangjeng Nabi sageton bari anu ngadupruk Kangjeng Nabi yaqulu ngucap sahakulu nabiyin saban-saban nabi wa kullu siddiqin jeung saban-saban jalma anu tukang bener wa kullu syahidin jeung saban-saban jalma anu marawat syahid. Ya Rabbi la as'aluka kana lafad ya Rabbi he pangeran kaula la as'alu henteu nyuhunkeun kaula ka Gusti illa nafsi angin kana awak kaula wayansa sareng khilaf saha Ibrahimu Nabi Ibrahim Ismaila ka Nabi Ismail wa Ishaq jeung ka Nabi Ishaq wa yaqulu sareng adaw Kangjeng Nabi Ibrahim ya Rabbi ana khaliluka Ibrahim. Ya Rabbi he pangeran kaula ana ari kaula khaliluka eta kakasih Gusti Ibrahim tegesna Nabi Ibrahim. Falau kana mangka lamun kabuktosan laka eta tetepikeun anjeun ya Abnal Khattabi he Ibnul Khattab yaumaidin dina eta poe naon amalu sab'ina amal 70 naonana nabiyan nabina ladunanta mangka yakin nyangka anjeun annaka kana saektosna anjeun la tanju eta moal salamat anjeun fabaka mangka ceurik saha kaum hatta sajau dugi ka eurih-eurihkeun itu kaum. Falamma ra'au mangka dina tatkala ningali sa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an zalika kana itu cariosan Ka'ab kana kaul Ka'bin qala mangka nyarios itu Sayyidina Umar ya Ka'bu he Ka'ab basyirna basyir kudu ngabubungah anjeunna ka urang sadaya. Qala nyarios itu Ka'ab absyiru kudu barungah aranjeun sadaya fa innallaha fa innalillahi mangka karana saektosna eta tetep milik Allah taala bari nama halur Allah 300 ari 300 wa salasata asyara jeung 13 naonana syariatan syariatna layantin teu datang salabdu hiji hamba yaumal kiamati dina poe kiamat wahidatin kalawan anu sahiji minhunna anu tepi tu wahidah tina itu 313 syariat ma kalimatil ikhlas sarta kalimat ikhlas illa adkhala angin ngalebetkeun hu kana itu ngalebetkeun Allah hu ka itu abadun aljannata ka surga. Wallahi demi Allah la wa ta'lamuna lamun uning aranjeun sadaya kunha rahmatillahi kana hakikatna rahmat Allah taala bari nama halur Allah la abatantum yakin kendor anjeun sadaya fil amali dina amal ibadah ya akhi hedul kaula ista'iddi kudu nyiap-nyiapkeun aranjeun ista'iddi kudu nyiapkeun anjeun limisli hadal yaumi kana misilna ieu poe kiamah bila amali sholihati ku birang-birang amalan sholeh wajitina bin sareng ngajauhan anil ma'asi tina birang-birang maksiat fa innaka mangka karana saktosna anjeun an qaribin tina zaman anu deukeut tu ayinu bakal ningali anjeun yaumal kiamat dina poe kiamat wa tandamu jeung hanjakal nalangsa anjeun alama kana perkara fata lepot atau kekantun itu min ayyami umrika tina pirang-pirang poe umur anjeun wa alam jeung kudu uning anjeun annaka kana saektosna anjeun idza mitta eta di mana-mana maut anjeun faqad qomat mangka nyata ngadeg naon kiamatuka kiamah anjeun kama qala bari sapertieun ngadawuh sa'al mughiratu bin Syu'bah
Innakum sayakosna aranjeun taquluna eta nyarios aranjeun sadaya al kiamata kudu sieun anjeun kana poe kiamat tegasna kudu sieun anjeun kana poe kiamat. Innama kiamatu ahadikum pastina wungkul ari kiamat salah sahiji ti aranjeun mautuhu eta mautna itu ahad. Wa dzukira sareng parantos dicarioskeun an Alqamah bani Qaisin nampit ti Alqamah bin Qais. Naon anau saektosna itu Alqamah kana eta bukti itu Alqamah fi janazati rajulin eta tetep dina nganter janazah hiji lalaki. Pakoma mangka ngadeg itu Alqamah al qabri dina luhureun kuburan. Falamma dupina mangka dina samangsa-mangsa dikubur itu rajul qala nyarios itu rajul qala nyarios itu Alqamah amma hadzal abdu anapun ari ieu hamba pakadu komat mangka eta nyata ngadeg naon kiamatuhu kiamahna itu abdun wa inna ma qala sareng pasna unggul ngadauh itu Alqamah zalika kana itu amma hadzal abdu lianna lingsana karana sayaktosna ingsan idza mata eta di mana-mana maut itu ingsan ayana mangka nyatakeun itu ingsan amrohu kana perkara na atau urusanana itu man itu ingsan yaumul kiamat dina fa kiamat lianna karana sayaktosna itu ingsan yaro eta ningali itu ingsan al jannata ka surga wan naro jeung neraka wal malaikata jeung ka malaikat wala yaqdiru sareng henteu kawasa itu insan ala amalin kana hiji amal minal a'mali nu tetep itu amal tina pirang-pirang amal pasoro mangka jadi itu insan biman silatiman eta tetep kalawan samratabat jeung jalma hadoro nu hadir itu man yaumul kiamat dina poe kiamat Bahutima terus tungtungan ala naon ala amalihi amalna itu man bil mauti kumaut Fayakumu mangka hudang itu man yaumul kiamat dina poe kiamat alama barina tepan kana perkara mata anu maut itu man alaihi kana itu man fatuba mangka ari kabahagiaan liman eta tetep pikeun jalma kanat kabuktosan naon khotimatuhu tungtung akhirna itu man bil khairi eta tetep kalawan sae. Waqala sareng ngadawu Abu Bakrin Abu Bakar Syekh Abu Bakar Al-Wasiti anu bangsa Wasiti ad-duwalu kana lafad ad-duwalu salasun ad-duwalu ari pirang-pirang daulah salasun eta itu daulatul hayati tegasna kahiji daulah nahiru wa daulatul ingdal mauti sareng kadua daulah dina nalika maut wa daulatun yaumal kiamati sareng katiluna daulah yaumal kiamati dina poe kiamat. Fama daulatul hayati mangkana pun ari daulatul hayat. Painahu mangka eta karana sayaktosna itu jalma. Yang isu eta hirup itu jalma fi taatillah dina taat ka Gusti Allah. Fama daulatu sareng pun ari daulatna jalma indal mauti dina nalika maut. Bi antakhruja eta secara ien keluar naon ruhna itu jalma ma syahadati alla ilaha illallah sarta nyaksikeun sayaktosna an kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya di pangeran nu hak ibadah kalawan ibadah sabenerna illallahu angin tegasna Gusti Allah. Wa madaulatun nasihatu sarengna pun ari daulah anu sahih padaulatu yaumil kiamati mangka eta daulah dina poe kiamat al-busyra anu bunga anu pikabungahan paina yahruju mangka dina nalika kaluar itu jalma min qabrihi tina kuburan jalma yati mangka datang hika itu jalma sal basyiru anu ngabubungah bil jannati ku surga
Wa dzukira sareng barantos dicarioskeun an Yahya bin Muad nampit Yahya bin Muad Ar-Razi nu bangsa Ar-Razi rahimahullahu naon anu saektosna kalakuan quri'a eta dibaca fi majlisihi dina majelisna itu Yahya naon hadhil ayatu ieu ayat yauma nahsyurul muttaqina ilar rahman yauma nahsyuru dina nalika ngumpulkeun kaula al muttaqina ka pirang-pirang jalma nu taqwa ilar rahmani ka pangeran wafdan bari anu tarumpak aerukbanan tegesna bari anu tarumpak wana suku sareng ngagiringkeun kaula al mujrimina ka pirang-pirang jalma anu bangkawarah ila jahannam kana neraka jahannam wirdan bari anu daratang yani ngamaksud itu Yahya musya'an kana cacampuran itosan anu dahaga kabeh. Faqala terus nyarios itu Yahya ayuhan nasu he inget jalma-jalma mahlan fulan godan isukan tuh syaruna bakal dikumpulkeun aranjeun sadaya ilal mauqifi ka mauqif hasyran bari anu sagunduk hasyron bari anu sagunduk aw ta'duna atawa datang itu sadayana atau tatun atau datang aranjeun sadaya minal atrofi tina pirang-pirang penjuru paujan bari saabur-aburan wa tuqafuna jeung dicicingkeun aranjeun sadaya baina yadaillahi di payunan Gusti Allah fardan bari sorangan Waktu saluna serang bakal ditaros aranjeun sadaya amma tentang perkara fa'altum midamel anjeun kana itu ma harfan kalawan sahurup wa tuqadul auliya wa tuqadu jeung dijajabkeun sal auliya pirang-pirang wali ila rahmani ka pangeran wafdan bari sarombongan wa turaddu sareng di balikeun salasuna pirang-pirang jalma maksiat ila jahannam ka neraka jahannam wirdan bari anu lalempang wa yadkhuluna sareng arasuk itu asuna jalma maksiat sadayana jahannam ka neraka jahannam hizban bari sagolongan wa kullu hadza sareng ari sakabehna ieu idza dukat di mana-mana diratakeun naon al ardu bumi dakkan kalawan rata ngamplak wajah jeung datang sal malaku malaikat sopan bari anu sabarisan jauh jeung didatangkeun naon bijahannamu neraka jahannam wailan sajurang ikhwani he dulur kaula alwailu ari kacilakaan lakum eta tetep pikeun aranjeun min yaumin tina hiji poe kana kabuktosan naon mikdaruhu ukuranana itu yaum alfasanatin eta 1000 tahun yaumar rojfati tegesna poenan rojfah yaumal azifati tegesna poe azifah yaumal kiamati tegesna poe kiamah yaumal hasroti tegesna poe hasroh nalangsa wanadamati sareng prihatin padalika mangka ari tu yaumun eta poe azimun anu gede anu pohara yaumun tegesna poe yakumu harudang saha annasu manusa rabbil alamin ka pangeran pirang-pirang alam hawa sareng ari tu yaumul munaqasyati eta poe munaqasyah atau pemeriksaan wa yaumul muhasabati sareng poe muhasabah perhitungan
Wa yaumul muwazanati sareng poe muwazanah atau pertimbangan. Wa yaumul musa'alati sareng poe anu pertanyaan. Wa yaumuz zalzalati sareng poenan goncang. Wa yaumus soihati sareng poenan soihah. Wa yaumul haqqati sareng yaumul haqqah. Wa yaumul qari'ati sareng yaumul qari'ah. Wa yaumun nusyuri sareng yaumun nusyur. Wa yaumu sareng poean yang zuru ningali saha almar'u hiji jalma makana perkara kodamat ngaheulakeun naon yadahu dua leungeunna jalma. Wa yaumut tagobuni sareng poean tagobun. Wa yaumun sareng poean yasduru bakal bijil saha annasu jalma-jalma manusia astatan bari anu pagurincai. Liurau karena supaya ditingalikeun itu nas amalahum kana pirang-pirang amalna itu nas. Wa yaumun sareng poe tabyaldu barodas non wujuhun pirang-pirang rarai. Wa taswadu sareng harideung non wujuhun pirang-pirang rarai. Wa yaumun sareng poe la yugni anu henteu nyugihkeun saha maula hiji baraya an maula tidur ti barayana sayan kana hiji perkara. Wa yaumun sareng poe la yugni anu henteu nyugihkeun anhum ti itu jalma-jalma naon kaiduhum perdayana itu jalma-jalma sayan kana hiji perkara oge. Wa yaumun sareng poe la yajzi henteu bisa ngabales saha walidun hiji bapa an waladihi ti anakna itu walid. Wala mauludun sareng henteu anu dilahirkeun. Wa ari itu anak jazin eta anu ngabales an waladihi ti bapana itu maulud sayan kana hiji perkara. Yauman dina hiji poe kana kabuktosan naon syarruhu kagorenganana itu yaum mustatiron anu sumebar. Mustansiron tegasna sumebar. Pasien anu masyhur yaumala yanfa'u zalimina yaumala yanfa'u dinafu'an teu aya manfaat az-zalimina ka jalma anu zalim naon ma'dziratuhum pauzuranana itu zalimin. Walahum sareng aya tetep ka itu zalimin al-la'natu ari laknat. Walahum sareng aya tetep ka itu zalimin su'ud dari ari gorengna tempat neraka. Wa yauma ta'ti dina poean datang naon kullu nafsin saban-saban awak-awakan tujadilu maduan itu kullu nafsin an nafsihatina awakna itu kullu nafsin. Yauma tadhalu dina poean lalai saha kullu mudiatin saban-saban anu nyusuan amma tina perkara arodoat nyusuan itu mudiah wa tadou sareng ngalahirkeun saha kullu dzati hamlin saban-saban anu ngabogaan reuneuhan hamlaha kana reuneuhanana itu dzati hamlin. Wa taro sareng ningali anjeunna nasa ka manusia sukaron anu weureu itu annas. Wa mahum sareng teu ari itu nas bisukaro eta anu weureu. Walakin adzaballahi tetapi nasayaktusna siksa Allah syadidun eta anu banget. Wa qala sareng nyarios saha Muqatil bin Sulaiman takipu cicing sa al khalqu makhluk
yaumal kiamati dina poe kiamah mi'ata sanatin dina 100 tahun fil aroki dina kesangna muljamuna dikeum sadayana wa mi'ata sanatin sareng dina 100 tahun bizulmati dina poek mutahayyiruna anu baringung itu sadayana wa mi'ata sanatin sareng dina 100 tahun yamuzu sabaduhum sawarehna itu jalma-jalma fi ba'din dina sawarehna deui inda rabbihim dicaketeun pangeranna itu jalma-jalma ya tasimuna bari papaseaan sadayana wa yuqalu sareng dibahasakeun dicarioskeun inna yaumal qiyamati sayaktosna poe kiamah miqdaruhu eta ari ukuranana itu yaumul qiyamah homsuna alfasanatin eta 50 ribu tahun wa inna sareng sayaktosna itu yaum layam di eta ngaliwatan itu yaum alal mukmini kajal anu mukmin al mukhlisi anu bersih anu ikhlas itu mukmin kama yam di baris seperti yang ngaliwatan alaihi ka itu mukmin naon saatun sajam wahidatun naon saatun waktu wahidatun anu sahiji itu sajam falaika maka kudu ngamistikeun anjeun ayyuhal aqil hejal manu berakal biantas biroku secara yen sobar anjeun ala syadaid dunya kana pirang-pirang karepot dunya fi taatillahi dina taat ka Allah yasula karana supaya yen gampang alaika ka anjeun naon asyadaidu pirang-pirang karepot yaumal kiamati dina poe kiamat Allah sareng ari Gusti Allah al-muwaffiqu eta anu maparin taufik Allah lis-shawabi kana anu bener. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la syarika laka wa atubu ilaihi.